Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararamang atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh cenah bilih ayeuna teh aya wargi urang, balad urang, kerabat sahabat tatanggi urang anu nuju teu dama, atuh urang sami-sami ngaduakeun mugia sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mang dongengkeun deui nya. Urang teraskeun hancagarapan dongeng Sunda nu kungsi katuna nyaeta jejer cariosna teh si Onye. Ayeuna teh lebat kana episode 22 nya 22 teh 22. Kumaha tuh cenah kajucungan caritana nanging sateu acan diteraskeun pribados teh bade ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Atuh anu teu acan mugia wening galih kanggo nga-subscribe. Supados teu nyangkolongna kana waktos mangaitna kana wanci. Atuh urang geura kawitan bae ieu kumaha cenah katerasanana lalampahan si Onyel teh. Wilujeng ngadangukeun. Ting laleosna si Onyel jeung Mang Adul nu maksudna dek ari istirahat. Ari eyang Nurejati mah katingali atuh paneteupna miheulaan lampah dua urang jalma nu dina wanci isuk dek nyuk curug jujutan. Sawangan eyang Nurejati miang kanu anggang, hindit kanu tebih ngajugjug kanu jauhna ngabayangkeun wanci nu baris kasungsi. Jorojoy rasa hariwang jeung salempang teh teu weleh bae ngaririwaan ka manehna. Sok sanajan sasatna si Onyel jeung Mang Adul teh kiwari geus kawilang cukup bekal tina sasadiaan diri. Boh dina mempertahankeun kasalametan bisi aya nu ngaroga hala ku jelema daleka ku jalan lahir. Pon kitu deui tina jalan lemesna. Atuh sasatna mah eta jakat dinimbangan anu kiwari ngicelik ka si Onyel teh geus jadi salah sahiji nu direncanakeun ku eyang Nurejati. Ngan ari perkara ngalakonan heula perjalanan jeung kajadian anu karandapan ku si Onyel mah atuh tetela eta teh itung-itung nguji kana rasa silih asih jeung papada makhlukna. Angin peuting harita ngadadak leutik ngadalingding hawa tiis mawa kating teriman kasakur makhluk di marca pada mangsa harita. Belenge eyang Nurejati asa katagerekeun deui kahariwangna atuh ilang keingis leungit lir ka irid ku angin leutik nu mawa kating teriman. Geus waktuna ningan hidup teh jalu ngarandapan hese, capek, pahit, ketir ngasaan lara jeung balangsa. Lain eyang dek tega gahideup duaan. Tapi geus jadi hiji kewajiban hidup nyuk curug kolot hidup. Nu jadi tunggul atuh dina karahayuan tangkalna dina kabagjaan. Sing salamet cu. Nu dianteur sing salamet anu nganteur pon kitu deui. Sanajan jirim eyang moal milu nganteurkeun ka hidup duaan, tapi pangdoa eyang bari sumarengan hidup sariring dumadi.
teu karasa dina nyarelekna wanci. Untung udud daun kawung rapang teu kawilang awahing antengna Eyang Nurijati ngalalana dina sawanganana. Eyang Nurijati lilira diri asa kagebah mangsa sinamreng jeung si jago dipipir imah raeng kongkorongo. Kongkorongokna pating temalan. Tekung si lila kadenge oge nu nadoman ditaju. Kiwari tuh geus beuki eces jentre kadenge sora kumanehna. Konea Eyang Nurijati cengkat tuluy ngaudangkeun Mang Adul jeung si Onyel nu sarare ngagojod di harudum saru. Geurah harudang euy, geus subuh. Cek Eyang Nurijati bari manehanana atuh nepak ka Mang Adul jeung si Onyel. Mana Eyang Nurijati nepak si Onyel teh atuh batan udang mah kalah ka ditemalan ngan sora nu nemalan teh tetela harita mah kadenge beda ti sasari. Sabab sing horeng eta Eyang Nurijati nu ngaudangkeun teh kadon ditemalan ku sora hitut anu ngadurut-dut. Teuing saha ari nu boga laku lampahna mah. Ngan Eyang Nurijati teh dalah hiji kolot nu linuhung elmu loba pangalamanana ge. Ari ku hitut mah weleh weh manehanana teh gudag-gideug bari mundur ti pangkeng. Sabab pikir manehanana eueuh panyinglar bau hitut. Kasebelan si ontohod nyararing jalo. Si laing teh ye geus wanci subuh deuleu. Eyang Nurijati kadenge gegerewekan dina lawang panto. Kulisi katingali Mang Adul ngulisi. Kerkeyeung Mang Adul nguliat. Tuluy nguliatna teh centang. Mana nyingkap sarung nu tadi ngarimunan sirahna. Gurubu. Dumadakan atuh Mang Adul nu nguliat teh jadi ngagurubuk abrug-abrugan. Lir jelema anu ti karelep ngan harita mah ti karelepna teh lain dina sagara nu jero. Tapi ti karelep dina mulekna bau hitut nu ngubek di tengah ngon. Mang Adul nu ngagurubuk sapasang leungeun pon kitu deui sapasang sukuna teh atuh papukis. Temahna si Onyel ge kadupak ku suku Mang Adul nu papukis mangsa saacana Mang Adul tuluy lagrag tina dipan. Ari Eyang Nurijati mah nu nempo eta kajadian teh ukur gah gaya seuri. Yang serikeun kana eta kajadian korejat. Mang Adul atuh tepikeun ka ngarondang ti Totorosol muru kaluareun pangke. Ngajugjug ke tengah imah bari dituturkeun ku lengkahna Eyang Nurijati. Barang nepi eta ka tengah imah goprak. Mang Adul teh atuh nangkarak bengkang renghapna lir lauk jeler kasaatan. Hihihi, kunaon Dul euy? Meuni jiga ripuh kitu ningan. Ceuk Eyang Nurijati nanya ka Mang Adul bari gah-gahi jeung serikeun. Sok padahal Eyang Nurijati teh nyaho yen Mang Adul teh sasatna mah katuralengan ngangse hitut nu mulak di jero pangge. Po, Mang Adul teh bari renghap ranyug harita kadenge nembalan. Duka yang naon ieu tadi teh deuh da nuju ngimpen lelempangan pribados teh di patamanan. Nah, ali barang ieu ninggal kembang teras di ambungan. Eta kembang teh atuh kuat kamulek. Aduh, mata kubeng kana pikiran jeung mastaka teh. Sok malah asa kacandak dugikeun ka nyatana ieu teh Eyang. Aduh. Leuh. Aduh, kudan gitu ninganya euy. Seungit kembang dina impian teh Dul. Geus cengkat euy urang katajuk. Bisi tinggalin tuh wangkani sakedeung deui ieu teh wancina subuh tuh denge Jang Ustad jeung Jang Solihin
geus narado mantu ditajuk ningan dah ngadenginya. Bari curug Eyang Nurjati teh ngacir ngawaskeun kana sorana doman ditajuk. Mang Adul atuh nu ngaregepkeun manehanana ge bisaeun ngadenge eta sorana doman. Mangga Eyang, mangga, ceuk Mang Adul. Teh hese beleke manehanana teh cengkat ngaleos ka cai, sok sanajan ari napas mah katingali keneh masih reng haparanyu. Ngan teu kungsi lila ti satra harita. Mang Adul ngaleos, kurunyung si Onyel bijil ti pangkeng. Bari diharudum ku sarung culang cileung, sigah nu nandangan kabingung. Wireh tadi karasa kumanehanana aya nu bukbek papukis sok malah ngabadug sagala kamanehanana. Teu kungsi lila ti eta si Onyel ge ngadenge atuh nu patinggaleneng di tengah imah. Mataku kitu na manehanana teh nyampeurkeun. Pok si Onyel tumanya ka Eyang Nurjati. Aya naon Eyang? Cek si Onyel. Bari gagaro sirahna katingali si Onyel teh beungeutna lulungu keneh. Eta euy, si Adul cenah ngimpi nyeuseub kemang di patamanan jalu. Kitu-kitu wae ge. Geunjleung si eta mah dasar si Mang Adul euy. Cek si Onyel bari ngalaan sarungna. Nyeta kitu euy hayu urang katajuk jalu bisi tinggalkeun. Hayu Eyang. Sok ti heula uing mah dek mandi heula euy, tuluy engke nyusul ka tajuk. Cek si Onyel bari tuluy nunda sarungna ka jero panggeng. Kurunyung Mang Adul datang tas mandi teh. Harita Mang Adul nu datang ka tengah imah deui nepungan Eyang Nurjati. Pok Mang Adul teh ngomong. Eyang, mangga atuh bade katajuk teh ya. Cek Mang Adul ka Eyang Nurjati nanyana dibagi barengan ku kasopanan. Nam Dul, hayu lah. Meh teu kaliwat 2 rakaat euy. Rakaat jajan subuh deh atuh. Cek Eyang Nurjati bari miheulaan manehanana keluar imah tuluy ini. Dupi si Onyel moal sareng kitu Eyang. Mang Adul bari nuturkeun teh nanya ka Eyang Nurjati. Si Onyel madik mandi heula cenah. Kege nuturkeun ka tajuk. Ayo we urang di heula. Muhun atuh Eyang. Cek Mang Adul. Nun tuluy indit beuki jauh ti imah Eyang Nurjati ngajugjug ka tajuk. Ari si Onyel tuluy harita teh gebrus bae manehanana mandi. Mana beres mandi rak make pakaian anu rapi. Geus kitu mah becir. Becir atuh si Onyel teh lumpat gura-giru muru ka tajuk. Manehanana sieuneun katinggalin salat subuh berjamaah. Heuleut sawatara waktu Eyang Nurjati kairing ku Mang Adul jeung si Onyel teh geus araya deui di imah Eyang Nurjati. Katingali si Onyel jeung Mang Adul teh keur tatahareup indit ngalalana teh. Dek ngalalana nyuk-curug jujutan si Onyel. Katingali Mang Adul ngagandong gemolan kain anu tetela eta isina teh sasetel sewang pakaian pikeun salin. Ari si Onyel harita manehna mah keur ngusap-ngusap bae si jago. Tuluy si jago teh blus bae etah diabuskeun kana kisah hayam. Kisah hayam nu meunang nganyam tina daun kalapa teh. Mana sajungjungeun indit Eyang Nurjati teh papadon deui ka Mang Adul jeung ka si Onyel. Dul kade poma
eta hoe teh ulah ditemong-temong kasing saha bae tong dilaan eta bulenanana ku kain bodas nu mungkus kana eta hoe mana hiji mangsa mun hidup nandangan kaca nirbangban jing haripan lawan nu punyul bari boga maksud dek nandasya ka ilaing pek bae geura gunakeun eta hoe teh sugan aya guna jeung mangpaatna cek Eyang Nurejati papadon ka Mang Adul. Sumuhun Eyang tangtos bakal ditengetkeun ku pribados. Sia moal bisa dipake ngagebugan kasur atuh euy kitu mah. Lain mah tong heureuy nya ieu teh kolot keur papadon teh. Wah bisa tuh pan dibungkus jaba ulah ditemong-temong euy. Dah ayeuna keur hidepeun nya. Omat euy tongpat diloba deui ngeureui. Sabab siasadna hidup teh keur ngemban pancen nyuk curug nuk nu jadi kolot. Ulah tepikeun atuh alatan heureuy nu kaleulewihi eta lalampahan ilaing duaan teh jadi menang regang panghalang. Nya moal atuh Eyang moal kaleulewihi ai heureuy mah teuing ku mangke we. Omat gadek dong kaleulewihi jalu. Jeung salian ti eta pusaka nu aya di hidup teh. Eyang dek ngabejaan. Hasiatna nyaeta cupu teh bisa ngerem dedemit atawa durwiksa anu sok pirajeunan ngaganggu ka manusia. Bisi hiji waktu diperlukeun da pek geura gunakeun. Ngan mangkade Eyang mah papadon sakali deui ulah rek dipake heureuy ngagunakeunna. Tuluy kaduana jeung teh sakabeh makhluk dedemit bisa dikarem dina eta cupu euy. Tetela dina prak-prakanana mah aya bae atuh dedemit nu mibanda ajen wawesen nu luhur nu teu bisa diungkulan ku eta pusaka. Wah, halus atunya euy. Ye cupu teh Eyang, mun jelema bisa moal Eyang diasupkeun kana cupu euy. Ya ari jelema mah aduh boa. Sabab gahalang uraga badagna. Asa teu asup kana akal teu kaharti ku pikir mun manusia asup kana cupu mah jalu. Ieu jeung beureub jelema ge eta cupu depan gede keneh beureub atuh euy. Aing mah hanya akal atuh Eyang euy. Satadina we mun bisa mah meureun geunah uing teh. Mangsa leumpang jauh teh Eyang, uing bisa sakali ewang euy jeung si Mang Adul. Mun kagileran istirahat mah bus bae atuh kana jero cupu atawa dek nyumput naon teh bus we kana jero cupu. Duh, jigahna mah geunah euy. Wih, lalaura teuing. Kumaha mun hese kaluar sia nya? Cek Mang Adul, kadeng Mang Adul ngagebes ka si Onye. Ari Eyang mah Dul. Mang baurkeun teh lain sia ukur hese kaluar euy. Kumaha coba mun kagiliran ilaing nu dina jero cupu. Tuluy ilaing teh dibawa ku si Onyel di sakuan. Tuluy mana si Onyel teh hitut sia jigah tadi subuh. Mana ilaing dihitutan dina jero panggeng nu leuwih legabatan cupu ge. Atuh menikeun ka kokorondangan ningan. Komo deui ieu dina cupu nu leutik moal teu mulek ngubek sia Dul. Cek Eyang Nurejati gakei jeung serikeun. Ish, tadi teh itu si Onyel ya. Cek Mang Adul ngaranyug kaget bari tuluy manehanana teh melong ka si Onye. Beuh, kuat kamulek pisan euy. Geus ngahakana naon ari si lainnya. Walirang kawah gunung oge euy, eleh bauna deuleu. Cek Mang Adul ka si Onye. Nyeta kitu
Baya eyang tadi ngahudangkeun teh kalah ka di temalan ku hitut euy. Cek eyang Nurjati geus. Aduh hampura eyang euy. Teu sadar sia uing mah euy. Teu karasa euy da keur sare. Ngan eta we ku si Mang Adul maningan cenah. Hitut uing teh dipuji pajarkeun teh diangsel di kembang non kebon kembang cenah yang. Cek si Onye gah-gay nyeng serikeun maksudna mah bari ngekea ka Mang Adu. Si lain mah ondot, lain muji deuleu. Uing teh keur ngimpi di padamanan kembang euy. Ari pe kalah ka ngambeu bekok ilaing jadwal teh. Bata mulak sia nya. Dewek mah sudi teuing asaan ku maneh teh kebon kembang euy. Labaok sia irung pake jiga maneh oge geuning. Ngamu hitut uing mah halus euy. Geus dah. Tong papanjangan teuing. Tuh tingali. Balebat di belah wetan mimiti hurung nyaangan. Ampura yang de lain ngajurung-jurung. Tapi init waya kieu mah memang sya menterangna panun poe teh ilaing duaan. Keur lempengan ngaliwat leuweung konang. Meh rada kayuhan we henteu ngegerak teuing. Jeung meureun ari init wayah kieu mah nepi ka dayeuh teh atuh meureun moal kaburitan teuing meureun. Hayu atuh, urang init ayu Mang. Urang init lah, teu sabar uing mah yang lalana Cek si Onye bari sumangetna kerana haget ngajak ka Mang Adu. Hayam jago anu dikisahan ge harita langsung bae dijingjing ku si Onye. Heunam atuh nya, ayo. Cek Mang Adu nemalan ka si Onye. Pok deui Mang Adul teh ngomong ayeuna mah ditujukeun ka Eyang Nurjati. Eyang pribados ada widi ieu teh. Ada rahmat salamet oge, ada dijajab doa we ku Eyang. Permios ieu pribados teh bade miang. Nya sasatna mah bade ngajalankeun ieu pancen pikeun nyuk culuk laratan kolot si Onye jeung nyuk culuk jujutanana. Kadawa atuh leungeun Mang Adul teh salam ka leungeun Eyang Nurjati. Geus kitu kuduna atuh ari ka ngaranan kolot kanu jadi anak jeung incu mah euy. Dalah dengan tergujirim. Tang tuh Eyang teh ngajajab ku pangdoa. Salian di papadon anu diamanatkeun tadi ka hidup duaan. Kade omat anu leuwih penting nama ilaing duaan teh tong ninggalkeun babakti ka Gusti dina ngalakonan nu limawanci. Tong balangah eta hate eusian ku kaimanan jeung mantengna ka Gusti nu murbeng alam. Mana lesot salam jeung Mang Adul. Geup si Onye atuh ayeuna mah nu kagiliran suntangan ka Eyang Nurjati. Leungeun Eyang Nurjati ngusap sirah si Onye bari pok cumarita. Sing diaping ku rahmat jeung bitulung Gusti. Mugia hidup duaan sing dibabarikeun dina sagala rupa perjalanan hirup. Geus kitu mah leos harita dua urang teh arinit ninggalkeun imah Eyang Nurjati. Poe Ahad mangsa munggarana si Onyel nu dianteur ku Mang Adul ngalalana. Dek nyuk curug jujutan mapai laratan nu jadi kolotna. Wanci balebat. Lengkah dua urang lalaki nu kebat. Dianteur ku paneteupna Eyang Nurjati. Mega nu hurung ngempura beureum kiwari lalaunan salin warana jadi nyacas bodas. Caang nama reca pada
nulenglang langit ti mumunggang tayak nggon pi hujaneun datang lir nu milu ngadukung ngarojong kana lakuna ieu dua urang jalma nu miang ngajajab kana lampah si Onyel jeung Mang Adul nu dek nyuk curug jujutna. Sakitu bae dongeng si Onyel dina episode ke-22. Insya Allah sanes waktos urang teraskeun deui nya para wargi. Pribados sateu acan amit nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan tina kakirangan sareng katetiasaanana mugia wargi kersa ngamalu atuh tina langkung saur bahe caregna pribados nada dihapunten lahir sinareng batina mugia para wargi kersa ngahapunten. Sakitu bae nu tiasa kasanggakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.